sedih ketinggalan taat eta ciri hate geus leuleus eta geus hirup man dua saya atau ilah kan nyobakeun dua ciri hate urang teh paeh nyaeta adamul husni bitarkib taat. Teu aya rasa sedih nalika batur mah ibadah urang henteu biasa wae nyugut lagi urang masing-masing eta mah teh nangis kojor kira-kira ripuh lamun jelema geus kitu mikirna. Anu kadua wa adamun nadam eueuh rasa kagugung di mana migawe maksiat. Jadi begawe maksiat ulah kagugung ka kahato cara aing atuh hirupan turutan cenah kitu tah. Eta lamun geus kitu aya dua dina hati urang model kitu eta ciri paeh. Da urang alhamdulillah lamun urang aya sanajan teu nya celak caipanon kitu. Lamun katinggalkeun batur ngamigawe kahadean urang teu milu dina hati eta aya sing seredet. Eta mending eta mah rada eling keneh eta. Eling keneh. Atau urang migawe doraka kadituna urang aya kaluhung. Sehingga berbahasa seandainya waktu itu bisa diulang cenah moal migawe eta doraka ta eta lamun aya karuhung tina migawe doraka insyaallah hatena hirup keneh. Para jamaah sadaya nu diyakin ku Allah memang kuduna kitu kahadian mana wae anu urang katinggalkeun sedihna ulah kaelehkeun ku sedih urang katinggalkeun hadiah dunia kitu. Mun abdi baheula zaman ngarit sok SD teh kieu. Profesor ngaji besok kurang balik ka imah. Laju katinggalan nu ngalarihui teu bagian areuy. Sedih eta. Tah eta katinggalan ngaji teh ulah eleh ku sedih katinggalan ngalarihui. Gitu. Atau kieu aya nu babagi sembako, urang teu kabagian, aing cenah hanyakal teu kabagian aing telat sedih inget wae sampai tinggal di PNS. Tah sedihna katinggalan ngaji ulah tapi kakaelehkeun ku kasedih kitu patut gitu. Arti nya eta ciri hati hirup, ciri hati hirup lamun kitu keneh. Babari di pagahanana. Para jamaah sadayana dimuliakeun ku Allah.